Iya orang ngecak batu sunduk
gitulah. Ya, Meh raoseun. meh harineuhan. Meh hareuneuhan. Santai, Pak, santai, Pak. Guys. Kadang guys. Dasar mari gua tepuk. Kan, guys. Riweuh, guys. Riweuh, guys. Udah. Tiga nama teh kadang. Kejadian yang langka banget. So, Jadi kita enak. so, maju, so. Kemana si Amu? Amu, baik. Amu, baik. Kemana si Amu? Kemana? Ayo nama geus urang indih he we da geus beurang ongkong Bapak Pipro ge karunya geus si Abah ngade bilang hayu oke siap jeung eta susu mah gedean geus eueuh tara di kamar siap ojo di dieu siap tumpah se air ayo geus beurang-urang tepungan ka panganten tinggal di sok mane masuk tepungan ka panganten biasana susu ece teh sok pinuh kunaon sok daun biru daun biru ya biasana sok di panganten wilujeng sok Masuk artinya sampeun. Nanti nafsu gitu. ai mane dek naon teh meni nafsu hayang ngagigit wah macam disawe gas ayo Berjalan
Wiraos kamu para tetamu aturan dulu jangan kamu sambil istirahat. Iya kurang kapayun akan kurang tampilkan persembahan berusaha dengan wujud. Nah, top.
bisi muntang kanu bogauna mugi apanjang akunjung mugi bagja Murminya jabat sebarang jalan itu bagi kami atur. Apunten aku kasuhun babaya lagu nutung nyurup tambah nutung ngarorom. Halang na anu sumpah. Bila kirang berkenan kana manah wali sadaya wali khusus kamu pengantin sakali. Sakali apunten aku kasuhun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permiau. Pulang kapur. Bapak besar ngasupkan kena susu duitna meni tengah Tanya menilayu. Sekali ini 2 kilo. Assalamualaikum. Pengantin cinta mancing sehat. Panjang kodok nak. Orang siap Bapak Pipro mangut boleh datang. Ayo tengah demo. Tepuk
itu gabung ke saya. Biar pindah abah sakit wae.